Lamun urang bener-bener ngeusi hati urang jeung manakir dirina moal aya kabingung jeung kasusah. Urang mah kabingung kalah nempel keneh wae tina tanah kitu. Maca mematikeun ibadah Allah rijal. Ditinggali mah es dan aya gitu salah kancan turun gitu. Saya jelema nu puasa nyata dina bulan Ramadan terus summa atba'ahu terus diteruskeun tah diikuti kunaon puasa genep poe puasa Syawal baca kasyamud dahri eta teh sarua jeung puasa nya eta sataun pin masyaallah bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Puji kalian syukur orang masakin ke Allah memasihan orang sering kegiatan yang melaksanakan awasan menakib kalian orang sering biasa melaksanakan sebelasan. Alhamdulillah orang biasa zikir babarna masnana menakib babarna orang teraskeun karena pangosan dimana para jamaah sadayana kurang ngaos zikir ke Allah termasuk ngaos manakib ngaosina lain kira dimana ngajadikeun hiji bentuk rasa syukur orang ke Allah bisa dikesakeun ngaos manakib sedangkan kesalir seueur keneh jami nu teu tiasa ngaos manakib bahkan kesalir jami aya nu anti manakib. Urang alhamdulillah mun diresapi ku urang geus aya manakib masyaallah ieu keagungan pikeun urang sadayana dipasihan kamuliaan ku Allah bisa melaksanakan sebelasan. Alhamdulillah para jamaah sadayana orang bisa zikir ketika ayeuna bisa maca manakib beuki ayeuna. Urang lamun ningali riwayat katuan Syekh Abdul Qadir Jailani lain kira para jamaah sadayana kaluhungan keagungan kamuliaanna nu diagungkeun ku Allah dimuliakeun ku Allah sehingga orang kudu bagja bisa maca manakib keting ayeuna. Dan orang mah lamun maca manakib kitab manakib jarang ngarasapi eusina. Beuki lila, beuki tunduh, beuki dewa, beuki cangkel urang. Nu karasa urang cangkel jeung tunduh. Maca manakib lain beuki nafsu. Mun urang ningali film di awal sok kabita kayak bagian kahiji aya bagian kedua. Aya lamun sinetron aya episode hiji aya episode 2. Eta teh mung katinggalin lamun dina sinetron. Tapi lamun dina manakib mah beuki lila teh beuki cangkel. Beuki pusing, beuki leuseuh gitu. Mun sinetron mah mung katinggalin. Parebut urang repotna ge jeung Bapak. Bagi orang deket, bagi orang manjangan lilaan mulai manakib kahiji, terus manakib kedua, manakib katilu, mulai terus tapikeun ke akhir kuduna hati orang aya katenang jeung tong aya rasa hariwang. Lamun urang bener-bener ngeusi hati urang jeung manakib dirina moal aya kabingung jeung kasusah.
Urang mah kabingung telah nempel keneh wae tina tanah kita. Macam mematikan ibadah Allah rijal. Ditinggali mah es dan ayah gitu. Salahkan jantur gitu. Masya Allah para jamaah sadaya keninganan orang lawan diresapi dina manakib iyalah orang Masya Allah keninganan saking kubutuh diri orang teh butuh itu ngagungkeun ka Tuhan teh diagungkeun ku Allah gitu. Urang dek mana lumpat atuh ibadah model kieu, zikir model kieu, puasa model kitu. Dek mana deui urang eta kasalamatan iwal kasaha? Iwal ka para wali-wali Allah. Iwal ka Kangjeng Rasul, iwal ka Tuhan teh dek kasaha deui urang. Jingka hade orang lamun ningali kana kayan jelema ayeuna teu kudu urang lewat wali, teu kudu urang lewat Kanjeng Rasul, langsung ka Allah da Allah uninga sing hati-hati urang ge lamun teu boga guru moal bisa ngaji. Banyak orang ujuk-ujuk pinter, ujuk-ujuk hebat. Urang ujuk-ujuk aya we eueuh kolot. Aya urang doraka ka kolot, aya urang doraka ka guru. Naudzubillah min dzalik kade. Ulah kade bahaya. Bahaya. Malama para jemaah sadayana aya diriwayat aya budak ngora di zaman pemerintahan Harun ar-Rasyid. Aya di kota Basra eta budak ngora pagaweana poyak-poyak. Main gitu ngadu-bedug. Terus gitu tah. Main gitu, lalanjo gitu tah. Padahal teh gitu hambur-hambur duit teh. Pakai main pakai segala endahnya. Ngan begitu datang Rabiul Awwal manehna sok bersih. Datang bulan mulut teh sok bersih para jamaah sekalian. Bersih pakai baju-baju nu alus gitu tah. Kayak setiap mulut teh manehna mulai bersih, mulai tobat ke Allah terus ngayakeun jamuan-jamuan gitu. Dayakin jamuan diundang pakai miskin terus dibagi kadaharan segala endah Masya Allah. Eta dilakukan tah setiap bulan Maulud. Setiap bulan Maulud terus dilakukan. Begitu terila eta budak orang teh maut pada jamaah sekalian. Maut. Begitu maut eta di kota Basra para jamaah sadayana aya anu nyarios kota Basra penduduk kota ieu jelema teh wali Allah. Jelema teh wali Allah. Saksikeun ku aja nih jelema teh wali Allah. Jadi urang teh lamun hayang jadi wali mah gampang teh saya teh. Hiji kudu boga anak awewe. Gitu. Agungkeun ku urang. Agungkeun tah agungkeun Kanjeng Rasul, lobakeun maca shalawat. Agungkeun Tuhan Syekh, awas kurang malakit. Engke geulilah kailan jadi wali. Da moal bisa urang teu lewat Tuhan Syekh, teu lewat Kanjeng Rasul hayang jadi wali moal bisa ieu. Moal ilmu nu Kanjeng Rasul. Ilmu teh ti Kanjeng Rasul kan. Ilmu lamun jelema daek maca shalawat bakal diberi ilmu ku Allah. Mun jelema daek maca manakib bakal diberi ilmu ku Allah. Pasti tahu. Urang lamun rajin para jamaah sadayana rajin, begitu rajin awas shalawat eta teh jalan sabar. Jalan menuju ke Allah, jalan menang wali Allah teh pilihnya. Dan urang mah lobana shalawat teh cukup, urang mah lamun hayang shalawat teh sakali daek maca shalawat teu boga butuh. Teu boga duit, teu usah macet, karek urang maca gitu. Bangkalinya we arang teh kali dibere hasil ku Allah, beureun manakibna, beureun shalawatna. Jadi seakan-akan teu perlu ngulain saliantinan duit.
ngepoin kaiji para jamaah sadayana urang mah jarang-jarang lamun maca lamun ningali wali, ningali kiai, ningali ustad yang sajabana, ningali jelema-jelema mulia muga Allah jarang hayang seperti kana. Takkan ulang lamun jarang dek jarah ka pamijahan, intinya dek jarah ka para wali-wali. Jarang jelema ngadoa Gusti abdi hayang boga kayakinan seperti ieu kayakinan wali ieu ya. Gusti abdi hayang diberi nikmat ibadah seperti kenikmatan ibadahnya para wali ya. Hayang mah hayang kabayar kita. Hayang maju usaha. Eta mah ceurik tah. Ngomong waktu salakina digalakan bae mah Gusti, salakina galak-galak teh gitu ya masalah. Gusti tah. Jarang kadinya lah. Ya. Sehingga ternyata begitu orang tidinya orang tujuan datang teh urang teh hayang seperti eta os ibaratkeun urang datang ka imah jelema nu beungar urang lamun kada beungar maneh hebat deui urang hayang cara maneh beungar saya yang beungarnya hayang tuturkeun aing mulai si usahana kudu kieu meulina sakieu ngajualna kudu sakieu insyaallah maneh ke jarak 2 tahun 10 tahun 10 tahun bakal beungar cara aing dituturkeun ku urang aing usaha. Tapi ai jarang maka para wali, urang kayan ka kiai cara pernah gitu. Di ditage maneh hayang lancar ya, tah baca ke sholawat, tukang sholawat. Loba sholawat pergi bageunya. Gitu. Urang teh geus boga cecekelan dibere anugerah ku Allah, urang dibere manaqib, baca Allah teh manaqib. Dan orang buka usaha, baca kurang sholawat mata, baca kurang mulai ya solina, sallallahu Muhammad minimal hadiahna baca eta kurang baca auskeun lamun urang mangkat ka mana dek biar bacakeun auskeun manaqib bacakeun ya Syekh Abdul Qadir Jailani Gusti teh wali Allah gitu tapi dek angkat ieu pangjagakeun imah abdi Gusti mun urang dek biar supaya tongkakan macet Gusti abdi dek liar ieu dek silaturahmi mugi Gusti jalan teh silatong macet sing lalu kelas kasari siheula kitu mobil da urang jarang ngadoa kitu jadi urang mah di jalan teh ngan sieun teh gitu sieun lamun jelema geus nempelkeun sadarupana kapal oleh Allah eta menang tutur di Allah bila kalilaan bakal menang ka kehidupan tabarokah nah urang jarang gitu urang mah nyaho teh malam Salasa maca manaqib 11 manaqib kesibukan urang nu sejen mah tara ditempelkeun urang lamun dek melak cabe bacakeun manaqib takib maka kan teu udah teh kitu jadi akibat udah teh kitu maka kan ge maki lamun dek melak cabe ka dieu heula kalau dibacakeun kan wayahna komisina gerean kok paji lamun dek tebar kitu nya terus kadia lapor orang pikiran terus nyanggut semua tumpang dari dia gitu bacakin kurang tong eleh wali bubun atuh tong eleh wali bubun baca makan kasawah orang mulai dek mulak ya begitu dek ngaur bacakan manaqib katuan saya kurang dek ya dek ngaur ke dia nyata bibi supaya jadi mulus rahayu berkah salamet supaya seueur buahna kitu tah tempelkeun kabeh jeung para wali gini lamun urang dahar hadiah katuan seh bakal kalobaan eta sangu bakal kalobaan urang daging digana teh cukup daging teh bacakeun tuan seh atuh entong langsung sakaligus kalobaan minimal jadi mahing teh heula batur mah geus teu kudu ku daging ieu sama ku kadogong geus jadi daging urang geus teu tahan ningali daging geus sieun we beak cieun wae masyaallah Gusti tempelkeun urang terus aya anak urang begal anak urang bacakeun manaqib urang tiup bersarete tiup begitu ningali deui beres anak urang dijampe ka ti mana ieu mana tukang ceret mau tukang wae ka aing urang bacakeun manaqib cekek seueur ti eta jadi lamun ngajampe mana mah lalu dicekek eta mah terus aya anak pa diusap jadi pemajikan usap bahaya tuh wah jadi nggak capek nak atuh
Masalah Gusti, kurang libatkan dek ingin imah, kurang imah hayang anggeus libatkan kurang tuan teh, libatkan kurang kawarung libatkan tuan teh, libatkan biasakan eta. Lila kalilaan, jelema bakal jadi wali kan udah itu. Nempel atuh, hatena nempel, anu SMA nempel hatena. Dan disebutkan sholat khusyuk teh nempel hatena jeung Allah. Aing teu nempel mah hate mah tetep lain khusyuk. Sebutkan zikir nu berharga anu berat timbangan teh anu barengan ku hatena. Eling ka Allah. Da urang mah jarang dikosongkeun lamun zikir teh nya. Jarang dikosongkeun. Urang teh aya hargaan ternyata. Urang teh hargaan. Urang teh teu aya asalna diayakeun ku Allah. Nek naon kudu ngaku-ngaku aya. Kan urang ngaku-ngaku aya terus aya teh aya. Hati ge teu sih. Masya Allah Gusti tidak kan. Nah, Tuhan saya mah bisa ngahirupkeun jelema anu mau. Urang mah atuh dibang jelema nu kuring nya teu bisa nyageun. Mun aya jelema gering, bere cai urut wudu. Urut wudu, harus urut wudu. Gitu. Allah harus entah urut wudu ubar Tuhan saya mah di majlisna jelema loba gering parah. Begitu parah alhasil nyanak weh tina empang wudu tempat wudu tina kulah da carager atuh cager begitu beak kecai ganti jukut tah dihadap beusi aya bubar cokotan jukut alaan jukut begitu nyeri cangkeng teh begitu kan gitu ya masalah eta perkara kita tak patut mah geus lain tingkatanna Tuhan saya mah geus masyaallah geus lain kitu teh bisa gitu tah urang mah geus dibere begitu anu geuring kurang dibacakeun dina cahareupeun teh cai dibacakeun kurang yasin bacakeun kurang tabarok bacakeun kurang waqiah jeung sajaban terus baca wiridana ge 10.000 anggar wae teh dibaca aya naon ieu nu jadi permasalahan lain cai lain doa tapi hatena teu nempel jadi orang jarang nempel ngadoa jarang nempel ka Allah jarang dina dahar urang mah teh eling nyaho nawar kumpul asa henteu nu ngawarkeun teh asa lain Allah bahkan ningali sangu ge asa lain ti Allah sanuna ieu jadi masalah ieu bahaya orang bahaya boga duit asa lain ti Allah kitu tah dibere sehat asa lain ti Allah masyaallah Gusti komo dibere ilmu banyak dibere ilmu masyaallah urang dibere ilmu ieu ti Allah dimanfaatkeun pikeun ka Allah deui gitu. Nah eta lah segelintir aya para jamaah sadayana urang dina masih kaayaan dina bulan Syawal masih kene manso Ramadan summa atau sitan min Syawal saya jelema nu puasa nyata dina bulan Ramadan terus summa atba'ahu terus diteruskeun tah diikuti kunaon puasa genep poe puasa Syawal baca kasyamud dahri eta teh sarua jeung puasa nya eta sataun pin masyaallah urang matakan puasa tah mumpung Syawal keneh kabedal keneh urang. Nah, di dia para jamaah sadayana dina puasa Syawal teh dina puasa Syawal ieu waktu puasana nu paling bagus mah diteruskeun dina mulaina poean kadua bulan Syawal eta nu paling bagus. Di lebaran teh kan verbo Kamis teh geus puasa harus nyawa. Bagus banget. Tapi ke akhir terus gitu. Masya Allah bahkan dina kitab mah ayat disebutna saking pentingna dina bulan Syawal urang hayo we teu bisa nyawalan bulan Syawal teh datangnya bulan Zulqa'dah
bulan hafid kodoan nyawalan apa kodoan gitu kodoan teu beda kurang langsung mah ayeuna ge encan hiji-hiji we dipisah-pisah Senin puasa ke Rebo puasa ke Jumat puasa gitu ya kenal nama dipisah-pisah yang penting nggak asal kene bulan Sawal bulan para jamaah sadayana dina Sawal gitu. Nah di dia lamun jelema puasa dina bulan Sawal atau Allah Ta'ala sawaba sitatal anbiya saya jelema anu puasa dina bulan Syawal maka bakal diberi ganjaran Allah ganjaran genep para nabi mana hiji awaluhum Adam alaihissalam hiji bakal diberi ganjaran Nabi Adam ganjaran apa ingat ganjaran hayang kayak puasa horeang nu kaduana bakal diberi pahala nyata pahalana Nabi Yusuf alaihissalam nu katilu bakal diberi pahala Nabi Yakub alaihissalam Qofat Nabi Musa alaihissalam kalima Nabi Isa alaihissalam kagenap Nabi Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar Nabi makakan juga buat soal nah dina kitab Latoiful Ma'arif ya para jamaah sadayana di mana paman amila hasanah summa atbaha ba'da bi hasanah kana dzalika alamatu alal qabul lil hasan fil ula saya jelema anu ngamalkeun kahadean terus dituturkan sang desa teh kahadean eta teh kana zalik alamatu al qabul hasanatil ula eta teh tanda bahwa ditarimana kahadean kahiji jadi lamun urang ngalakukeun kahadean dituturkan ku kahadean tah kahadean nu dilakukeun anu kadua eta teh nandakeun bahwa kahadean nu kahiji teh ditampi ku Allah kurang Ramadan puasa dituturkan ku sawal puasa sawal eta teh lamun jelema puasa sawal nandakeun bahwa puasa Ramadan diterima kumaha mun puasa sawal diterima itu ngapain berarti karek pikir ngaji fix ngapain itu masih kena can asukan ate tuh masih kena aya mah hayang nyawalan teh keisukan mah awadan deh di bulan itu isu mah biasa we nggak bereng sanggup esenya ayo di dina kitab mah urang nyawalan ya torojol we dulur jauh begitu torojol dulur jauh pandahar barang urang kumaha puasa terus kena pantong mata tuh ada nyawalan makanya nyawalan begitu tah katakan ayah kena dagingnya maka puasa Putar mama pasatenya, ayo mami curang ngomong, bu pasatenya itu kamu ada tak ada dulu gak poe, nanti nggak boleh sama apa, gitu kan belum puasa orang intinya, pertama ngakal gitu aja, ngakal ada jalan sadar gitu kan kita mengatakan gitu, Masya Allah, gitu, biasa jalan aja, Masya Allah, gitu, nah. Dia para jamaah sadayana eta bila mana jelema kama man amila hasanah summa atba'a bi syai'at kana jalika alamatul raddul hasanat lamun jelema ngalakukeun kahadean terus dituturkeun ku kagorengan eta teh tanda mardud amal teh mun jelema puasa Ramadan lebaranana ieu maksiat itu puasa nyawa itu ayo kalau main gaple ayo we kalalalajo baju beduga alamat rodun lu kita teh alamat diterima Ramadana gimana ngajitinya lamun harupun batur tukang ngar bedug itu tah
Itu orang teh keur ditentukeun ayeuna teh kitu bener apa teh Ramadan ayeuna tentukeun pilihan orang teh ayeuna. Nah urang teh Ramadan datang dek kieu wae moal dirobah tadina tara duha ayeuna mulai duha, tadina tara tahajud ayeuna mulai tahajud, tadina tara sedekah ayeuna mulai sedekah, tadina sok ningakeun qobliyah jeung ba'diyah ayeuna ketatan. Tapi kan teu mikir kadinya anu persiapkeun teh geus lebaran siap digawe nu diincar teh eta ieu bahaya ya duit geus beak ya hantem-hanteman ya Ramadan atur dadas ya enak orang guru yang ada baca ini ngapi om dewa ya intinya masalah itu dipikir teh eta sudah dek nggak beneran orang dekannya kedua ayat dek dua ayat sama dek sarokat dua rakaat adek tahajud deh 2 rakaat ge ya beneran gitu awing mas tadi sok tukang ngomongkeun batur ayeuna mah ahmu ngomongkeun batur halus tadina sok luak nieu wae kana aurat batur ayeuna moal halus tapi tong gagabah begitu jelema Ramadan lakukeun Ramadan lebaran masih kena matana melotot kana aurat batur tanda teh diterima Ramadan komo ningali bang nyokot di bang emok mah komo eta masyaallah nyokot kene bang emok kene wae ayeuna usum kieu dek kiamat gede ge urang lamun ningali ayeuna nu keur geus mulai para jamaah sadayana dek kumaha bukan naon cuma bawa kegentur gitu bawa kegentur urang masyaallah timur tengah urang geus kacau ieu kade kete ngerendet kekacauan teh ngerendet tong dianggap dulu urang ayeuna kade ayeuna we ayeuna di urang kata sampu aya moal kalafaran jeung sajabana aya coba iyalah urang pegangan urang kudu diperkuat urang kumaha kitu pertahanan gitu kan itu urang teh pertahanan matakan minimal urang kudu tajila Allah ma'idal Islam wal muslimin wa sul Islam wal mujahidin kita ngadoa urang sebagai ngadoa nah sumat ba bisyai'atin kanat jalika alamatur ratul hasanah bila mana jelema ngalakukeun kahadean terus dituturkeun ku kagorengan maka eta lah alamat teu ditarima eta kahadeanana naudzubillah subhana auzubillah min dzalik di kitab Balaghul Ma'rifah jangan kitabna gitu masyaallah dina sawal fi majalis ya orang mengatakan kudu ngaji teh kitu supaya nyaho makna Ramadan teh kumaha urang kumaha jika di Ramadan teh gitu supaya tong sia-sia Ramadan urang tadi nah eta para jamaah sadayana dina perkara sawal dina urang nyawalan hektar nyawalan urang mulai gade lain kira nyawalan teh matakan dina nyawalan teh eta dina nyawalan teh pahala puasa dina Ramadan ieu dina nyawalan dicek para ulama ngajelaskeun dina hikmah dina pahala dina puasa sunnah genep poe dina Sawal teh sapertikeun pahala sataun pinu kunaon sababna ku sabab pahala puasa Ramadan teh setiap poena teh sarua jeung 10 poe gitu. Begitu 10 poe dina sabulan teh jumlahna berarti sarua aja 200 poe gitu. Sedangkan pahala puasa genep poe eta Sawal seperti puasa selama 60 poe mantakan jadi satahun 360 berarti 330 teh berarti satahun tah puasa Ramadan jeung puasa Sawal teh eta teh sarua jeung puasa satahun kusabab anu Ramadan teh nu 30 poe eta teh dibales teh 10 sarua jeung 10 poe sapoena teh jadi 300 poe ditambani ku Sawal teh berarti jadi 60 berarti jadi 360 poe berarti jadi satahun maka urang sing daek kan nyawalan teh mulai kurang hiji puasa entok setengah poe maka dinya setengah poe gitu masyaallah mesti
Di dia para jamaah sadayana aya amalan-amalan dina bulan Syawal dina kitab Al-Bunyah nu karangan ti Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Cek Tuan Syekh ieu fi sholatil utaqo fi Syawal aya ngaranna salat utaqo. Salat utaqo. Salat mana kumaha salat cina yiseur dina hadis-hadisna hadasana Abu Nasr bil Bana an waladi qala hadasuna Abu Abdullah Husain bin Umar qala ahbarna Abu Qasim al-Qadi qala hadasana Muhammad bin Ahmad bin Sadiq qala hadasana Yaqub bin Abdurrahman qala ana Abu Bakar Ahmad bin Ja'far al-Marji. Terus tepikeun ka hadasana Hamid an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla fi Syawal saman rak'atin lailan kana aw naharan yaqra'u fi kulli rak'atin bi fatihatil kitab wa khamsan asyarah marrah qul huwallahu ahad. Saya jelema anu salat sunat dina Syawal 8 rakaat salat sunat. Dek perang, dek putih. Setiap beres maca Fatihah, ngaoskeun kulhu 15 rakaat, 15 balikan. Kulhuna 15 balik. Beres tidinya, beres salat, sabaha sabina, sabaha terus maca deui urang nyata shalawat 70 balik. Lamun jelema puasa enam salat sunat utaqo dina bulan Syawal cek Tuan Syekh walladzi ba'asani bil haq, di mana para jamaah sadayana begitu jelema lamun puasa anon nyata lamun salat sunat ieu maka hiji bakal diberi pahala ku Allah, hiji Allah bakal ngalirkeun cai mata hikmah dina hatena. Jadi cai mata hikmah bakal diberi hikmah ku Allah. Jadi aya dua jalan. Hiji lamun urang hayang dikocorkeun hikmah ku Allah, hiji puasa 40 poe. 40 poe. Kedua salat sunat ieu. Lamun jelema dikocoran ku cai hikmah hirup moal goncang. Bakal nganyahokeun timbul tah dina manahna teh. Henteu goncang dina hatena. Bakal ngeunaheun hirupna. Gitu. Lamun jelema geus katerapan hikmah, kitu katerapan hikmah Gusti ku puasa 40 poe. Nantakan sok aya urang lamun riyadhah minimal puasana 40 poe. Eta teh supaya naon syarat dina 40 poe hiji dahar kamar teh. Kamar teh. Ai dahar gumul mah sarua wae hikmahna ieu. Pas puasa orang Ramadan mana hikmahna. Gitu. Nah, hese nyokot hikmah Ramadan ya. Hese. Begitu orang dirinya puasa 40 poe daharna utawa sacukupna. Saeutik dahar. Stay di dia mah ngalaksanakeun urang ieu salat sunat ieu maka bakal dialirkeun ku Allah cai mata hikmah. Masya Allah. Termasuk naon deui? Termasuk eta bakal digerakkeun ku Allah hatena. Masya Allah. Gusti bakal digerakkeun dah. Itu bakal digerakkeun di sana gitu kan. Nah, termasuk bakal ditinggalikeun ku Allah wa arahu daim dunya wa dawauha, jeung bakal ditembokkeun ku Allah penyakit eta penyakit nyata dek ubar dina eta penyakitna termasuk nyata ubar-ubar dunyana jeung dina ubar penyakitna bakal ditinggalikeun ku Allah gitu. Nah, ditinggalikeun ku Allah penyakit dunya, masya Allah.
jeung bakal dibere ubat. Jadi dunia teh ya ubatna sih. Ini penyakit itu bahayana, penyakit itu ya bahaya penyakit itu jelema bisa rakus, bisa sombong, bisa apa? Jadi orang bakal ditembokkan ya, oh kayak gini ubarna dunia kumaha gitu, penyakit dunia kumaha, ubarna kumaha gitu, bakal ditembok. Nah, termasuk nanti la yarfa'u ra'sahu min akhiri sadah hatta yakfirullahu lahu jelema eta bakal dihampura dosana ku Allah sehingga dengan kata sirahna tapikeun ka akhir sujudna eta bakal dihampura ku Allah dosana wa in mata syahidan maghfuran lahu jeung lamun maut eta jelema bakal maut syahid jeung dihampura dosana ku Allah. Insyaallah. Wa ma min abdi salah fi safar illa sallallahu alaihi wasallam. Jeung lamun jelema eta ngalaksanakeun ieu salat sunat bakal dimudahkeun dina perjalanan berangkat nepikeun kabalikna teh. Bakal salamet wa in kana majunan qadallahu bainahu lamun jelema salat sunat ieu lamun jelema salat sunat ieu mah eta jelema teh kajenting boga hutangnya bakal ditutup hutangnya. Gagahnya Masya Allah Gusti Nabi ieu hasil teh urang insyaallah tahiyya para jamaah sadena keutamaan dina salat sunat utaku pesawat dina kitab al-dunia dan karangan Tuhan sih akan orang usahakan dina sawal teh jadikan gerakan jadi orang teh kan gerakan orang Ramadan rajin sedekah sawal kudu rajin gitu orang karena sholat sunat sok sholat tahajud tambahan deui bulan sawal gitu ulah katingali mulai kurang robah tadi antara macam zikir, orang mulai zikir, istighfar, kita mulai terus bacakan auskeun sholawat kurang, ngajin sholawatna, gitu. Mulai. Sebab lamun teu dirobah diri urang, deku sade ngarobahna. Robah mulai aja. Mulai kurang robah, kurang robah. Terus begitu dirobah mah insya Allah tah mulai ke setik terus ditanam gitu mulai kurang nah begitu mulai setik kurang dijalankan jadi istiqomah begitu jadi istiqomah jadi tah naunah dek karomah dek barokah kurang tuh ya hayang barokah teh hirup barokah dipakai ibadah harta barokah dipakai sedekah tidak tah pemajikan kumaha menggalak kan pemajikan teu barokah itu kurang barokah ini barokah aya oke jadi barokah lamun memang pemajikan galak kurang tebetah di imah aya makan ka masjid itikaf di masjid barokah eta pemajikan galak itu termasuk kurang nyata yang paling penting mulai ayeuna kurang robah mulai zikir kade tempoh atau sholat sunat biasakan zikir gitu biasakan hadiah atau sholat sunat terus beres sholat fardu kurang mulai wiridan gitu kan biasakan gitu biasakan jauhnya ini namanya bagus lompatan jelema tuh begitu beres wiridan istilah lompatan istiqwaten gitu begitu beres sholat ya sholat atau wiridan aja bilang kayak gitu ada sing hati-hati lam yakun wirdun bahwa itu jelema nu teu wiridan sangge salatna eta teh wirdun dina kitu ongki gitu monyet gitu. Jadi ningali monyet itu berupa itu tinggal jelema teu wiridannya gitu bahkan lamun di subuh mah tadi dina subuh dina salat subuh mah lamun geus beres wiridan biasa kurang di aos teh teu makan subuh mah subuh wiridan deui urang sakali wiridan jadi wiridan teh urang beres wiridan bareng di imam begitu bareng teu makan
Coba kan, wiridana sarang-sarang. Wiridana. Eta teh biasa. Biasa aja. Nah, sabarang dina waktu eta mah beda. Jadi beda. Syukur-syukur tepikeun itu, tepikeun kapan teh bijil. Tepikeun. Mun tepikeun pahalana lebih gede kan. Urang pada hesenya ingat besok-besok ingat teh kopi urang. Ingat ingat karena belum sampai gitu, ingat karena segala endahnya nggak kopi gitu. Biasakan nanti semua teh itu orang mulai maritas dia tuh maritas dia biasanya lah mencara teknik lantas dia masuk baik dan orang mana maritas dia mau orang mau maritas dia maritas B mulai dari maritas B beli itu sih lo mau beli nak kayak dagang kan gitu mulai beli orang ceklan tas bet tong jojoting kantongan tas bet tong jojoting kajeting lain tanda nyeklan tas bet udah anggar we kade nyeklan tas bet mah kajeting dikit menang pahala jadi nyeklan tas bet orang gitu nyeklan tas bet udah jikir menang pahala falan kan enggak sih tuh kudu udah di ceklan tas sih gede boleh nu gede tuh mau di pemijahan mau gede itu baru jadi mati uang mulai ya mulai kan pakai tas ulah ka hipnotis manten urang ulah ka dengekeun jelema anu mau tas itu beunang kayak kita kena urang naos gitu termasuk susur biasakeun urang susur tadi eta teh susur teh supaya kuat untuk urang jadi hikmah teh supaya kuat hiji muka dua supaya ngomong tuh terus naik ngomong batu orang kan tekaupan ngomong teh tekarasa iya kemana yang aprakna mesti make lo itu tah lamun nyusur mah dijaga urang lamun dek dakwah nyusur supaya kajaga mendek ngomong nyusur heula supaya kajaga jadi ngajaga itu kan urang teh dina baham teh ya narempel setan teh ini dina baham teh teu ngeunah geura ibu-ibu lamun tukang ngomong batu teu ngeunah ini cicing teh aratel, saya nanti jurik malu di nama surat. Jadi ada ngomongnya jurik nih, itu jurik, coba jurikan, jurik malu kan? Itu orang tak coba jurik gitu, di nasira ayah jurikan, kan itu kereta josan orang tuh ya, diusapan jurik supaya tunduk gitu. Gitu di toilet, supaya cangkel gitu. Gini jadi gitu. Waktu itu malam bagi selain tampang orang tinggal lewat tuan saya, lamun dina wudu isya dipakai wudu subuh atau singkira we. Kan lain kira berarti masya Allah ya. Urang geus teu bisa orang bisa kita. Urang lamun ngaji, nyaho pahala ngaji bakal baik atau doa penting ngaji. Kusawab gitu teh ya tada. Masya Allah matakan kunaon topik kayana 11an diteruskeun urang mah encan nyaho hikmahna nyahona karek kaluarkeun duit mencit nyaho dahar meureun mun nyaho mah resina bakal daek kemudian unggal minggu ge daek beli sapi kan unggal minggu ge lamun nyaho ieu sina nya urang can nyaho sina nu karasa kurang mah urang mah asa kieu we padahal urang teu ngarasa mun urang geus ngarasa mah gitu ya mun ngarasa ya jadi ngarasana beda jeung batu beda jadi bakal beda aja ting ini biasa wae kieu teh kieu wae lain eta lain eta mah ge bakal nuturkeun ngan aya rasa anu beda lamun urang baik menjadi sapi aya rasa anu beda urang manakim aya rasa nu beda da kabeh aya rasaan atuh na ibadah teh urang daek tahajud aya rasaan daek duha aya rasaan daek maca waqiah aya rasaan lamun urang memang hayang boga duit duha sigetol minimal 8 rakaat baca waqiah 40 kali tapi bukan hayang boga duit doang eta teh supaya aya rasa jadi kita aya rasa hampang bawaana teh dieu hampang itu berat tinggal di rumah
Nah, ini supaya orang buka rasa, ya aya rasa ke masing-masing aya rasa. Kayak aya sorangan deh, mah sorangan orang baik sebelasan miluan, kayak bakal rasa sorangan gitu. Kalau kita kerasa ngan peda sebatas ayeuna urang cenah naon hikmahna urang dina sabelasan miti sapi gitu. Ya mah kapanggih gitu kapanggih tuh sorangan-sorangan kapanggih gitu insyaallah intinya orang lengse dina sabelasan itu mudah-mudahan sadaya rufi nuktos kurang dikorbankan urang kampol dina Isya mudah-mudahan sing kenging nyata karidhoan ti Allah layan kenging syafaat kanjeng Rasul layan kenging karamah ti Tuhan Syaikhul Qadir Jilani termasuk mudah-mudahan ulang doa ke Allah mudah-mudahan usaha ulang sadayana sing dibarokahkeun ku Allah harta ulang sadayana sing dibarokahkeun ku Allah anak turunan ulang sadayana sing dibarokahkeun ku Allah mudah-mudahan usaha ulang sing dilancarkeun diriseurkeun dirizkina ku Allah barokah di akhirat insyaallah. Nah begituna pada zaman sadayana beda pertanyaan. Tengok Maji nih tengok Maji. Ya kata naik kan nyata amlo kamang jamal baru gitu. Ya kan coba deh kata lebih sama begitu mah gitu nya kata mau biar atau gitu cekap pada zaman sadayana hapunten maksudnya tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok Maji